Bismillahirrahmanirrahim. Ngalajengkeun kitab Uspur bagian kedua tina hadis kahiji. Wa qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi daraini. Kamari kisah Sayyidina Umar, hikayatun aya hiji hikayat. Hikayatul ukhra, hikayat nusanes. Kana abidun pi Bani Israil, kapungkur aya hiji ahli ibadah di golongan Bani Israil. Maro ala kasibin minar romli, anjeuna ngalangkung kana hiji gundukan pasir. Waqad asaba Bani Israil, dina harita orang-orang Bani Israil teh nuju tertimpa atau kakenaan majaatun kalaparan. Eta ahli ibadah teh ngalangkung kana hiji gundukan keusik. Fatamanna fi nafsihi, manehna ngarep-ngarep berharap berandai tina hatena eta jalma teh. Anna hadza law kana daqiqan, lamun mas cenah ieu teh gundukan pasir teh tipung, la usbi'u butuna Bani Israil, maka bakal dibikeun tah tipung ieu saloba gundukan ieu pasir pikeun ngawarkeun butuna Bani Israil, patuanganna golongan Bani Israil anu nuju kalaparan. Aya niat kitu. Fa'auha, maka ngawahyukeun Allahu Allah Ta'ala ila nabiyyin kahijikan nabina min anbiyaihim tina pirang-pirangna nabi, an kulli fulanin kana sanyanyana kalakuan ucapanna eta si fulan anu nyarios tadi. Allah Ta'ala saya tosna Allah Ta'ala tekod aujaba geus ngawajibkeun Allah laka ka anjeun minal ajri tina pahala min ajri ma tina pahalana hiji perkara, law kana daqiqon kusabab ucapan lamun mah cenah ieu gundukan pasir teh tipung, fasodakta cenah anjeun teh bakal manyodakohkeun ieu tipung ka golongan Bani Israil. Faman rahima ibadallah, maka kata Allah teh sing sajalma anu deudeuh anu nyaah nu welas asih ka hamba Allah, yarhamhu, maka bakal mikanyaah ka eta hamba nu welas asih teh saha Allahu Ta'ala Gusti Allah. Fa inna zalikal abda, maka sanyana eta hamba teh lama rahima samangsanya ieu hamba ibadallah ka hambana Allah, biqaulihi ku ucapanana, ku tamanina, ku pangarep-ngarepna, laukana hada daqiqon ku ucapan lamun mah ieu teh tipung, la usbi'u maka bakal ngawaregkeun kaula ku itu tipung anasa ka manusia. Pawajada maka mendakan manggihan ieu jalma teh as-sawaba kana ganjaran kama law fa'ala sakumaha lamun anjeunna migawe kanu eta kasayan. Hartosna sanajan nembe niat, nembe gaduh kahoyong, anjeunna teh urang teh heug teu mampu nyumponan eta kahoyong, karek boga cita-cita hayang nulungan batur, kusabab nyaah urang hayang nulungan ka batur tapi teu mampu, tah pasajaan kitu atau paniatan kitu atau cita-cita nu sapertos kitu teh Allah mah uningaeun. Jalma nu karek boga kahayang midamel kasayan bari jeung anjeunna teu bisa milampahna ngabuktikeunana, maka eta jalma teh fawajada sawaba kama law fa'ala, bakal menang ganjaran sapertos jalma migawena. Makana urang ulah bosan-bosan, lamun mah urang teu mampu can bisa berbuat, nya minimal urang ngakagungan niat kanggo milampah kasayan
boh keur diri sorangan atanapi keur dirina batur. Ieu nandakeun ka urang sadayana yen Allah Ta'ala teh uninga kana manah urang. Allah teh ngagaduhan sifat Arhamar Rahimin welas asih. Maka kumargi Allah ngagaduhan Arhamar Rahimin sing sajalma nu welas asih ka hambana Allah ka jalma-jalma soleh, maka yarhamuhullahu ta'ala Allah bakal maparin kanyaah ka eta hamba boh kanyaah eta teh diwujudkeun nalika di alam dunia atanapi kanyaah eta teh kawujudkeun ke di alam akhirat. Nu pasti mah innaka latuhliful mi'ad, saksanyana Allah teh teu sulaya moal bohong kana janji-janjina pikeun jalma anu taat, jeung Allah oge moal nyulayaan kana ancaman pikeun jalma-jalma anu maksiat ka Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan manah urang dipaparin ku Allah welas asih, deudeuhan berehan ka dulur urang sadayana wah umat Islam atanapi umat anu teu Islam. Margi lamun urang bageur kanu bageur eta mah biasa hadirin, tapi usahakeun lamun urang bageur ka jalmi anu jahat ka urang berehan ka jalmi nu koret, urang deudeuhan ka jalmi nu ngewa ka urang. Tah lamun urang ngagaduhan sifat kitu, urang teh tos kalebet jalma anu istimewa, lain nu alus sungkul tapi tos istimewa indallahi mungguh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan barokah kanggo urang sadayana. Mudah-mudahan ieu kajian teh sing jadi manfaat kanggo urang sadayana. Mohon dukunganana, mudah-mudahan ieu channel teh berkembang. Mangga kahadirin anu resep kanu ieu kajian mangga like, subscribe atau share bagikeun kanu sanesna. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.